Cara carita wayang Sunda. Carita wayang teh nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna ti India. Kalawan babona atawa sumberna nyaeta tina carita Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wiyasa. Nurutkeun Kamus Dana Dibrata mah, wayang teh asal kecapna tina bayang atawa kalangkang. Hartina, lakon wang-wangan atawa dikira-kira adeg pangadegna jalma, boh lahirna, boh batina, diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirik gamelan. Asalna ti India, asup ka urang bareng jeung asupna agama Hindu. Ku para wali mah dipake media pikeun nyebarkeun agama Islam. Di Tatar Sunda, wayang mimitina sumabar secara lisan, laju ditalulis dina naskah kuno jeung wawacan. Mimitina aya pagelaran wayang teh nyaeta pangaruh ti Jawa. Tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek nu populer tepikeun ka kiwari.